Sugan teh minta kekuatan. Galau anjing. Gitu. Gua minta kekuatan. Buah-buah ieu kekuatan ya. Padahal tanggal jambu. Lumayan ya. Ieu nu pertanda teh keajaiban. Ayo, urang iwan teh ditu. Eta orang eta teh yang eta. Ayo dah. Oh iya. Urang ka pamancingan urang masuk mangke heuh. Keuring dak. Itu si Incep. Soalna keur naon? Galau lain. Heuh, pong keur galau eta. Eta. Keuring dak, keuring. Urang intip heula. Gua intip ayo. Ih, buah ajaib. Ajaib. Tangan. Ih. Cang. Naon? Tempo. Si Incep menang naon itu? Jamu ajaib. Da utang jamu tapi menang jamu ajaib. Heuh nya. Urang tangan yuk. Wow, kira-kira si Incep diapain itu sama teman-temannya? Waduh, dikepung. Anjing, karunya itu sih yang dia keroyok lobaan ya. Iya benar. Iya benar. Tolong dengan itu. Naon ieu enon heula. Tadi eta maneh mangin naon? Naon cuman jambu doang. Apa di dia aya legenda eta? Aya jambu ajaib di dia. Artinya aho nya. Emang naon? Naon di? Cuman masalah jamu doang, kedeung heula. Kedeung heula eta naon eta? Hah? Lainna naon lain? Naon eta? Lain. Naon eta maksudna? Goblok dah kabur. Goblok dah sinjak kabur kitu. Kumaha eta jadina? Tenang, tapi bajuna yeuh, orang bawa bajuna. Gobloknya. Teu bisa nya kelana. Weh, gua panlesang set teh. Emang siapa tadi saya nyokot naon? Sarua tadi nyokot jamu. Mana rek naon? Kan aing ge hayang eta jamu ajaib. Beri we yuk. Tah. Beri we. Ayo. Yuk. Goblok. Kamu beri we. Kemana yuk? Kemana? Kemana? Itu. Coba orang make arah eta angin. Itu tuh. Handap euy. Lumayan. Itu oge tuh. Kedeung lah. Capek orang. Mang. Heuy, Empo jaman lewat tadi ka dieu. Incep. Tuh kali itu. Coba tangkap. Ditipu sih ku aing. Bongana ngebrik aing wae, cuman jambu doang. Naon? Tadi dinya saha? Si Incep lain. Cep sia keur naon? Tahan. Sabar heula. Istirahat heula weh, capek. Heeh, capek aing ge. Ya, sia. Aing ngebrik sia. Kemana sih? Oh, ini ka dieu. Emang yang naon? Kan jamu. Jamu. Kita ke mana ya?
Hahaha. Mungkin ini saatnya ngadahar jambu ajaib. Ikut dia. Bener ya jambu. Wih, ada duaan. Bihun mi, bantu abah. Jambu bantu aing. Cing cangkling manuk cingklang citeteng. Los ka kolong bapak setap belondang. Kemana ya? Wah, usah. Yakin dia jambu kuat. Dar. Nah. Tunggu pembalasan aing. Jangan kali ge. Mana? Sincap kerbau aja. Mana? Ini senang. Sambung. Sambung episode kedua. Ada si Incap dikeroyok ke mah bakal mana sih Incap? Bakal kuat. Mana ka maksudnya? Goblok kabur. Enggak cerita. Enggak cerita. Tidak, mana enggak kena sepeda. Tadi keret. Guys. Malah serius shit. Serius. Paling kadang candra kan sedikit nggak tahu. Ya, gun lagi tuh ya, gun. Saya tengah sebelah. Dari dia muncul gini. Tadi gun. Tadi juga berarti mandi di sana. Tempang tadi. Mana teh? Tadi ya seperti